udah kudukul aja lah, udah sekarang lupa teh. Alhamdulillah ya daek silaturahmi mah menang cangkaleng. Kelengkeng ngolak. Lumayan pan. Si api kon naon gak keur masak orang goreng. Kenaon pi? Ya Baji, kerja lantak yo, pesenan. Oh, rajin ay. Lumayan tuh Baji lah, balaran yo. Kalau parasan, Baji ke mana tuh? Iya, mesti rencangan silaturahmi di bere eta ieu kolkeun. Waktu dia pulang kali nih. Pulang kali ya. Bani, orderan teh. Lumayan tuh Baji ya, daripada ieu mah. Sabaraha sakilona? Sakilona mah kurang kena 10.000 Baji. Ya mah bubuk nama merenang bisa minta orangnya. Kucing kira-kira Baji udah minta segala tuh meuli atuh. Ada bubuk nama jadi jual teh. Bubuk nama meren mau dijual teh. Ban aya nu pesen, sana pesen bubukna di sana. Nih kacida bubuk nage siapa dijual tuh. Penta Mama, kudu saya segala jadi duit Baji lah. Penghargaan teh sia segala jadi duit. Nya eta. Kenal naon dari ieu teh? Rek naon mereka dia tuh deh. Iya, ini geus rame di dia, Baji kenal di Iya, dia. burungan anu bubukna, rek menta urang mah. Moli atuh. Moli bubuk nama ada mau dijual tuh. Sakeon tuh menyieun atuh. Kudu menta segala. Sia rek naon atuh mantau ka dieu atuh. Kamu rek menta atuh. Siapa menta geuning goblok teh moli atuh. Bari anak Bu Haji tah. Makanya saya teh loba duit menta atuh. Baji gede duit piraku atuh menta. Kamu urang mah menta pasti. Menta mah bayare ku aing mah. Iya nah, Baji ya. Bukan atuh. Naon gitu. Kaleng bukan. Di rumah di bubuk urang ge. Jangan ada sok licik main bubuk-bubuk wae. Mangga buat tuan gitu ge. Coba ka dieu kan ka urang bener eta tah. Ya mah nu urang nah. Ka urang bener lah, kebulungan deui. Teh bulungan. Tah eta we tah bulungan. Baji mau bulungan teh eta ka urang bener lah. Tong. Iya mah kesenangan eta mah gitu. Tah ieu tarik bulungan mah tah. Wah, kira-kira atuh kitu kalau di bulungan mah. Daun deui ieu tuh, naon sakieu urang ge. Udah tadi karamekin kan itu bayaran tuh kan karena deng liur aing mah. Mantap urang mah Mantap timbang heula eta tuh Baji yang mana? Gampang kalau Baji mah kan nyokot gitu kan itu lah mantap atuh ya. Semua atuh wadahan heula. Itu ngarewung hanya barahan deui. Lain wadahan heula sare-sare atuh. Itu pamungkusan tuh kamu kusen karena deng. Malihan tuh kariwo we. Aing ngarewung wae ah. Aran tau kan itu. Kaladi. Oh, atuh. Aing na betaili. Wah, kudu kana hakanan di populasi aisna teh di toli. Duh, aing hoream mah geus ngamuk jelema mana? Wah, aing kamu sieun aing lingis deui aing mah. Sieun geus sieun. Moal ieu. Aing mah kena kieu. Sebenarnya ulah populasi ting kana dahareun atuh. Lupa wae geus na. Ayo atuh kitu. Sok-sok lah ka urang dokuan di dieu. Sieun aing. Sarua urang itu geus ngamuk jelema mana ka tuh. Sok urang dokuan di dieu. Aduh, tas mantap di kadere kalau di aya tuh. Aing tinggalan. Kalau jauh bubukeun aja jangan begitu mantap lah. Aing tinggalan. Udah kudukul aja lah. Lupa teh.